Batak dimasalahkeun kumaha lamun aya jelema teu bisa maca Fatihah can salatna kan dina fikih mah cukup. Dina fikih mah cukup teu bisa maca Fatihah. Cik mazhab Syafi'i mah ganti ku babacaan nu sejen. Teu bisa babacaan nu sejen. Geus cicing sapanjang Fatihah. Itu Imam Syafi'i mah. Tapi Imam Malik mah lain, terjemahkeun beda tuh. Menang jadi cek di luar mazhab Syafi'i mah, di luar mazhab Syafi'i mah mazhab Maliki mah Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bismillah, perhatikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Budak ngan wah gandeng-gandeng gimana? Loba jalan keluar pikir mah mantak teu kudu dipermasalahkeun. Cek ieu meunang, cek ieu henteu, cek ieu henteu, cek ieu meunang teu kudu dimasalahkeun, anu lain ijma' mujma' alaih. Nah, iswatu hayu pada ibadah.